Gajah naon anu panggedena? Telah kutitipkan dia. Lanjutkan pengorbanan Untuknya ameh aya nu meuli. salah. Naon? Diasupkeun heuras dikaluarkeun leuleus. Oke, kembali lagi bersama Haris 12 Pas sareng Bapak saha namina? Bapak Uned. Ngaran saha Neng? Dewi. Nih, Bapak Uned di mana? Di Cigonewah. Oh, di Cigonewah. Bapak, urang tata rucingan bapaknya. Ana Dewi. Kasih langit. Oh, tipe ucing naon anu pangromantisna? Ucing Tet waktu. Can atuh. Oh, acannya sok kucing naon anu pangromantisna? Ucing tapadamu. Waduh, batong lebay kitu aduh, Mbak. Naon atuh? Buah-buah naon anu tara diala? Buah naon? Buah naon anu tara diala? Buah naon ya? Buah naon ayo buru? Buah naon anu tara diala? Taluk. Hayang nyaho taluk. Buah ragrag. Gajah naon anu sukuna ngan dua? Gajah. Naon gajahan? Sok, gajah naon anu sukuna ngan dua? Naon atuh? Taluk. Gajah euker tumpak kaki. Teh, sukuna dua. Bener. Mandi naon anu pangendahna sadunia? Mandi madu. Salah. Mandi di kamu. Bukan. Ayo. Naon itu nya? Taluk. Taluk lah. Mandirikan rumah tangga bersamamu. Weda. Kunaon sababna ucing lamun di baledog sok ngaliuk? Ruas. Lain. Kaget. Lain. Ati ruas teh kaget. Naon cing? Kunaon sababna ucing lamun di baledog osok ngaliuk? Cing tarik sarana atuh teu kadenge naon? Nyadieun. Salah, sabab teu bogaeun kaca spion. Nakol bedug sabaraha warna? Tilu warna. Wah, pinter. Gajah naon anu panggedena? Tong ngomong gajah tuh. Astagfirullahaladzim Bapak punten sanes nyiniran ya mah. Siga nama STCB itu nyebut gajah. Serius wae mah. Sanes ya mah gajah naon anu panggedena sadunia? Gajah anu keur gede beteung, tidak gor karena tungtung panto benjol. Bener Pak. Gajah anu keur gede beteung. Hamil. Tidak gor. Karena tungtung panto. Benjol bari ka catet engang. Aduh, kunaon sababna tukang baso make nangkolan mangkok? Ameh aya nu meuli. Salah. Naon? Taluk. Sabab lamun nangkolan kohkol mah bisi pajarkeun adan. Aing. Kumaha? Naon bahasa Cinana puasa? Bahasa Cina puasa naon? Lapar gitu. Taluk. Taruh. Tara tuang siang lamun naik kaluhur ya turun ka handap asup ka jero lamun keluar ka mana? Kacai. Salah. Ada lawang panto. Salah. Lamun keluar ka mana? Meuli udud. Salah. Taluk, ayo ieu mah tanpa settingan keluar ka mana? Lapar. Taluk. Lapar. Salah. Aduh. Lamun keluar ka mana? Taluk. Taluk. Lamun keluar nyaeta dielap. Titik. Da aya penjelasan. Gala. Dilap naonna ieu teh? Dielap pokona mah teh aya penjelasan. Naik ka luhur, turun ka handap, asup ka jero, lamun keluar di celana. Dielap. Diputer-puter matak perembeuntan naon? Diputer-puter matak perembeuntan naon? Ceuli. Naon ah? Naon? Diputer-puter matak perembeuntan naon cing?
Lalu ngorong, sok coba ngorong kan diputer-puter. Tah, matak beremben tak? Naon kepanjangan tina pom? Pom. Naon kepanjangan pom? Pom. Naon kepanjangan LDR? Geus apal deui wae. Naon kepanjangan SD? Sekolah dasar. Naon kepanjangan SMP? Sekolah menengah pertama. Kepanjangan SMA? Sekolah menengah atas. Salah ya? Oh, bener. Diasupkeun heuras dikaluarkeun leuleus. Naon? Murah atuh naon? Diasupkeun heuras dikaluarkeun leuleus. Naon leho? Salah, yang nyaho ngadahar tiwu. Buah-buah naon anu paling dipikaresep ku lalaki? Buah henol. Apalan euy. Dicabak aya diliuk eueuh naon? Culi. Pinter euy. Pasti resep nu bahenol nya? Pasti atuh. Pasti. Normal eta. Panggih dulu itu. Eta masih. Kentang. Telah ku titipkan Dia. Lanjutkan pengorbanan Untuknya. Bahagiakan dia. Sayangi dirinya. Terus? Ainan cing cangkeling manuk cingkleng Cinoton. Plos ka kolong bapak satar. Anjir. Apal ieu mah anak muda milenial teh ana ieu. Naon bedana payanya onta jeung kangkung? Onta mah di Arab. Onta mah di Arab, kangkung di urat. Aduh, betul sekali. Nah, ieu mah jadi eleh jeung tataruskeun yang senior mah, Pak. Cing cangkeling manuk cingkleng Cinoton. Plos ka kolong bapak satar. Anjir. Apal ieu mah anak muda milenial teh ana. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun pisan. Sami-sami Jang. Dadah heula, Pak. Pisan. Dadah. Subrek. Nami hilap ieu teh sareng YouTuber oge. Nami channelna naon, Pak? EDP besar. Aya di bawah EDP besar. Siap. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mantap. Talukeun ieu mah ya. Mungkin sakitu wae nya. Hatur nuhun. Salam Sunda Sampurasun.